Buat ka dieu ece. Ya naon ece? Kamari teh di bumi abdi teh yang maling. Galing. Galing mabuk ece paran. Maling maling lain ga. Aya naon teh mani garewa asa kadenge taya ucing. Lain ucing mang maling. Maling. Mana maling? Naon dia ece nyirariweuh. Ieu dengekeun sejarah kamari teh di bumi abdi teh aya maling. Malingna teh mawa helm. Palingan malingna butuh duit. Telila Mang Rapi datang. Ya maling, naon nu dipalingna di masa sabaraha? Di imah abdi mang. Cesinsin ngajelaskeun kajadianana, tuluy langsung indit ka imah RT ngalaporkeun kajadian. Assalamualaikum. Pak RT, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon dia ngabri ka dieu? Iya ibu, cesin papalingan. Pak, ya warga ka dieu. Aya naon ieu teh? Iya pak, cesin teh kepalingan. Sok atuh ayo ka lebat, orang jelaskan di lebat. Yuk. Cesinsin ngajelaskeun kajadianana. Eueuh, Sok kumaha caritakeun kajadianana? kumahanya Pak? Eta carana newak maling eta mending ngaresikeun pisan. Kieu wae kumaha mun nundaan barang-barang alus kena tinggal di CCTV. Berarti kayak penting orang kumpul di bumi cesin. Setuju. Burit-burit ece-ece rempong tos di bumi cesinsin tos tilu jam maranehna nungguan maling sabari ningali CCTV ece-ece tos baroseneun pampang nama cejah. Ece-ece tuluy maranehna kaharep ningali jelema. Siapa malingnya? Saya teh. Hah? Mang Ripal. Jalma eta teh langsung muka sarungna. Mah sanes maling, ieu mah kuncina nogebeun bisik anu ngarawe di cesin. Nuhun ya, Mang. Ya. Maaf ya. Maaf ya. Tuluy ece-ece arui ka bumina masing-masing jeung Mang Ripal oge kaisukan poena. Cesinsin geus siap rek mangkat ka tempat reuni. Pas di jalan Cesinsin papanggih sareng Bu RT. Hei Bu, bade ka mana? Iya tos di warung, tos pesen kopi. Kumaha kamari malingnya tos kapendak sacan. Sacan, ya lamun tos kapendak mah bakal dilaporin ka Pak RT. Oh, muhun. Kayaknya atuh, ayo aja Bu. Hayu. Samulina Cesinsin reuni, Cesinsin buru-buru asup ka imah sabab teu acan salat lohor nepi ka poho kana kunci motor. Duh, hilap can salat lohor. Motor kuncina nomor. Dela-dela bisik jelek mah. Mang Ripal ngadepak ember. Cesinsin ngadangu suara ember ngagudubrak. Duh, eta suara naon? Maling! Astagfirullah, eta maling! Cesinsin cejahra cegita ngudag maling Bu RT mere info ka salakina. Ya, rek mana? Pak, aya maling, itu malingna tos katewak. Rek mana? Gening Mang Ripal. Tekung silila Pak RT jeung Bu RT nepi ka tempat kejadian. Mana maling teh? Astagfirullah, Mang. Ya, nama Mang Ripal sareng saya jina teh. Oh, geningan Mang Rapi. Oh, Mang Rapi, nama urang proses lebih lanjut. Oh, mohon Pak. Bu RT Cesinsin cejahra sareng cegita tuluy balik ka imahna sewang-sewangan bari ngomongkeun Mang Ripal jeung Mang Rapi. Gening maling teh Mang Ripal. Alhamdulillahnya geus katangkap.